supaya maut husnul khotimah. doa nate Allahumma barik Karena bima rojak tanah wakilna. eta mah doa dahar atuh mang hanya emang ngarek maut botram atau rek nincuk heula ojo ya kene Kayak oh duda terus berapa tahun jadi duda 2 tahun. 2 tahun rek nikah deui moal Wah, oh ulah nanggeus leuleus atuh rek kumaha deui dipaksakeun ge lato-lato nanggeus melai jalma ngejo teu ngaji salah. sasar salah weh jalma ngaji teu ngejo lapar mang kadiekeun sebelah dia tayeuna di dia tuh kudu nyabakan nu tengah kadinya we da moal leupas manuk mah cicing we eta ge pamajikan teh wawal-wawal ti ayeuna kudu loba dikeun sing tarik kudu loba dikeun dikenyot dikendalikeun nafsuna teh lain dikenyotan paisan atuh waosna murag loba si leuleus bulan puasanya heug salaki teh kan sok leuleus penting geus tarawih pamajikan hayang tak oleskeun ka tengah ka dieu kege ngagepluk jadi lato-lato ya atasna keur meuli cang Cut. canggaleng naon meuli cangcut meuli cangkaleng rek Ramadan malin cangcut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urija bihi ila samawati linaili fardis salawati kama huwa fil kitabi qasasah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin arsalahu bisyafa'ati mukhtasa wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu fadaila bi suhbatihi la tu'addu wa la tuhsa amma ba'du. Anu kupribados tipi hormat para kesepuhan, para alimil ulama, para kiai, mugia guru urang sadaya, para sepuh, para yang yuswa sehat utamina aparatur pemerintahan setempat anu sami hadir dina ieu saah, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, mugia sing maslahat dunia akhirat. Ibu-ibu sing saleueur rezeki sabab rek Ramadan mah loba bayareun. Jadi urang teh loba pangajian eueuh pangabutuh. Ad-dunya mahalun lil balwa. Sur Ibnu Athaillah dina hikam ari dunya mah tempat capek, tempat ripuh. Mata kurang teh alfaqatu bastul mawahib, ulah sok ngajual-jual karipuh jeung kasusah, ulah sok mosting kasusah jeung karipuh sabab eta teh anugerah ti Allah bahwa ieu jalmi teh rek dijamu ku Allah. Kadang urang manya suami sakit kuduna mah dipencetan anas tiris usapan lain salah kegering teh dipotoan disetatuskeun nuju ngagibrig cenah sakedap deui ge koid
teh eta mah awewe emut kasalaki begitu teh ulin edan alasan ieu orang Limbangan babakan Tanjung teh Tanjung seueur di Bandung ya para kasepuhan ya insyaallah anu ngadukung ieu acara sing lalancar usahana anu sarulit sing mudah anu salakit sing sarehat ulah jadi jalma anu lobahu hulang-hulang aja naon hutang atau nganyuk wae dari hirup mah kudu loba silatu cek Ibnu Malik din Alfiyah wa faslu maskulin biharfi jarrin au bi idhafatin kawaslin yajri jadi hirup mah kudu ngajalin hubungan tali silatu supaya naon panjang jembariz ya nu haladir sadayana ku berkah ngaji bakal narasib ka tanah suci teh geus amin teh daftar eueuh da amin wungkul mah itu daftar teu ini da ka Makkah teh kudu make dukungan ti Allah jadi silaturahmi teh meh loba dulur duit amari ge aya awewe di Bandung beuki duit maot eueuh jadi nu beuki duit mah tereh beunghar ceuk saha tereh maot jalma ngejo teu ngaji eta teh sasar jalma ngaji teu ngejo lapar matak mending ngaji meh bisa ngejah eueuh kana kejo ieu mah ya dasar mustami lauk ieu mah ya aya lauk pan lamun aya parab aya pelet kakara marucunghul ka luhur gitu kadang-kadang rek ngaji teh ngawea heula ka babaturanana aya snack teu cenah antak ngaji mah nu penting mah daek hadir lain dahar otak teh pitayeun we sia eta mah da urang mah dijieuna tina taneuh eti dina tai naon dunia teh sapertikeun bangke kotoran lamun bahasa orang Limbangan melah tai gitu kalau kita makan terlalu banyak terus teka buang hampasna nya patuangan teh bunghak teu bunghak jadi penyakit harta pun juga begitu kalau harta ku urang teu di sodakohkeun teu di jakatan eta teh sok jadi penyakit contoh di toilet kotoran teu diseblok teu dipiceun nya bau nya namru tapi lamun diseblok minimal dibuang tak kotoran nya palit dan airnya pun akan jernih kembali tah eta pentingna sodakoh jeung zakat teh dawu mardokum bis sodakoh ubaran panyakit teh ku sodakoh ari ngaji tujuanna naon ngaji teh supaya apal oh urang teh salah man arafa nafsah arafa rabbah sur Ibnu Athaillah jalma nu hayang ayeuna kenal jeung Allah teh kudu mengenal dirina sendiri man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu sajalma nu alus mimitina nu alus pasrahna minimal alus tungtungna matak urang hirup di alam dunia teh laulal murabbi ma araftu rabbi mual apa pangeran urang lamun urang teu boga guru matak ibadah teh keur urang mah jalma bodoh geus we tuturut ulama tuturut muning atuh nurutan muning mah berarti garenut kabeh
Di mana orang sering ngaji bakal apa rahasia diri, oh nu salah teh urang, oh nu doraka teh urang, oh nu sok ngomongkeun batur teh urang, oh nu sok iri dengki teh hate urang. Tah di mana urang geus ngaji sampai kadinya berarti diri urang teh geus ngajina geus ngajadi jeung diri. Kan kade al ilmu laisa bin nasab bal bil kasab. Ilmu mah lain turunan tapi kudu diteang. Sok sanajan akan anak nabi dengan ngaji mah anger we asup neraka. Sok sanajan turunan kiai turunan wali ai teu ngaji mah anger we jadi sato jadi babi. Mata kade di dunia teh kade beurang oge ayeuna mah loba jurang-jurang kemaksiatan. Naon juri pan aja kunti. Antak perempuan itu disebutnya makhluk bener aja. Antak lalaki teh kudu tanggung, kudu kerjaker, kudu jujur, kudu ngabenerkeun anak pamajik. Naon sebabna kudu tegas, ulah leuleus jadi lalaki teh komo rek puasa. Di ayeuna ge kudu gede kanyaah aja. Naon gede nu kitu? Keur naon pada goga leuleus mah. Bae ngomong we salah oge. Daripada teu ngomong setruk aja. Adak di Limbangan mah loba rancau kehidupan. Randa oge ngeureueuh ngaji aja. Randa ngeunah. Di mana ngeunahna? Matak jadi randa ge bau. Da ustad ge dijieunna mah tinu barokah setek. Tinu bau. Oh gitu ya. Amalan nu teu kudu dihususkeun Fatihah anu nyampe ka alam kubur ganjaran ngaji. Teu kudu dihususkeun Fatihah. Ya urang panitia jeung masyarakat jeung pemuda ngayakeun ieu pengajian, maka sadaya ahli kubur sakampung ieu menang rahmat magfirah ti Allah sabab ngayakeun pengajian. Mata hayang berkah ngaji, hayang tenang. Obat bingung, obat susah, gelisah, obat galau, obat pusing, putus cinta, salaki leungit, teangan aja. Nah, salaki leungit dipangajikeun. Ceses sekali deui sekali, hayang berkah, hayang berkah, putus cinta, hayang tenang. Obat bingung, loba nu nagih, bayar sateh. Ayeuna aya nu nagih di otak ngeudeui sia teh. Ceuk nu nagih nanti anjir gelo. Jadi ustad ge ka bawah GR aja. Eta ka ustad jebut gelo gerak. Jadi wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'ata yaji al mutasil. Cek Ibnu Amalik hirup teh di akhir zaman mah kudu milih. Naon sababna nu nyalametkeun fitnah akhir zaman teh ngaji. Nu nyalametkeun fitnah akhir zaman teh ngaji. Tamatkeun Quran. Ulah ngaji di papai tiap Senin dugi ka Senin, dugi ka Minggu, 7 poe aya saragamna kabeh. Salaki disentakan pegawaian itu salaki nate begang bengek maut teh salaki nate tamata kadit ti ayeuna wal afina anin nas wallahu yuhibbul musinin minta hampura ka salaki rek puasa lain ieu mah ka salaki teh aing mah rumah tangga jeung maneh geus 24 tahun meuni eueuh kamajuan ceuk salaki nate sia yang maju sok ku aing di rodaan eta teh awewe emut ka salaki eta edan deui nya. Da surga mah lain keur ustad viral. Surga mah lain keur ustad ayeuna nu sohor, lain keur ustad nu loba jamaahna, tapi keur jalma nu ikhlas ngajina. Jadi jalma ikhlas pasti bakal baik, tapi setiap jalma nu baik cantang tuh ikhlas. Matak ruhna amal teh ikhlas. Eta teh tingkatan tinggi eta teh Bu.
Matak di mana orang hirup di alam dunia geus ngaco, cing ngaca, cing ngaci, boga ilmu padi, daek ngaji, sugan we cing menang ridho Gusti, menang syafaat Nabi, ditakdirkeun bisa anak incu teh katana ka tanah suci. Ngadoa ka Allah, Allahumma inni as'aluka salamatan biddin, salamat agama teh lain hungkur keur urang, tapi cing nular ka anak incu urang. Sebab teu gampang ngadidik anak jeung pamajikan mah. Beda jeung pidato dina panggung. Ngadidik anak pamajikan mah hese. Naon sebabna? Hidup di alam dunia sengaja ku Allah jalma diberi ujian, walana blukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Hade goreng ngeunah teu ngeunah ngahaja ku Allah dikitukeun teh. Supaya eta ujian teh wa ilaina turjaun, supaya urang ulah jongjon, supaya kembali ka Gusti. Seorang nabi saja yang istimewa akhlaknya, yang ibadahnya selalu lama, salatnya selalu lama, tapi teu eureun ujian. Eta bulan Rajab disebut Amul Hazan, tahun kesedihan. Dikantunkeun ku bojona Siti Khadijah 2/3 Mekah milik Siti Khadijah, hartanya banyak, habis dipakai perjuangan Nabi besar Muhammad. Jadi Siti Khadijah mah boga dunia teh seep dianggo perjuangan Nabi, dugikeun ka acuk ge hiji-hijina 28 tamalan. Dah si atuh neangan randa kitu teh loloban manusia yang keleke merenya. Tapi orang masuk kadang kieu, orang hirup dalam dunia teh kadang-kadang orang sok ngarasula Gusti abi mah hayang eureun we tina ujian teh geus capek lah ulah nyebutkeun kitu, sabab ayeuna hirup dalam dunia, di dunia keneh mah moal aya ngaranna eureun ujian. Lamun jelema geus eureun ujian berarti cek guru baheula besok ujian, yang beres pertama ujian pulang duluan. Antak nu kolot maot nu ngorana ge ngilu ngagotong nu kolot atuh kabeh maot sanu ngagotongna ari eceuk. Antak sok dah teangan guru teh anu muttasil nu deukeut, masjid nu deukeut, ajengan nu deukeut, kiai nu deukeut, pasantren nu deukeut, jarah awali nu deukeut. Ari ieu mah jarah kawali teh nu jarauh di jugjug. Hari indung bapak sorangan tara di jarahan-jarahan acan. Ayo mah aljabar di fotoan hari masjid lemur eueuh nu moto-moto acan. Padahal mau teh moal dibawa ka aljabar ada KM na kitu wawuheun jeung eceuk. Kumaha bulan puasa ibadah teh geuna di masjid bisa barisa sasarengan saling sare. Atuh paisan garanut da sare wae atuh. Kiai nu deukeut urang teh pengusaha, urang beunghar, hitung satahun sakali teh zakatna. Kiai di lembur ayat 218 BHS hiji ewang. Ti pacamat eta teh. Lain ieu mah ajengan dibere sarung urut nu maot. Dipake salat subuh teh ngajung jurigan. Mantak di Bandung mah loba ustaz jujur aja. Eta ka ustaz jebut juri gerak. Bener orang di waraniannya ngonang tahlil ajengan ji samsu ajengan teh berena teh lain di mah jarum coklat terus atuh ustadna teh batuk maot di teu pira kacuga ku jarum coklat. Aya pengusaha ti Majalaya mere sarungna teh gajah waduk atuh dipake ruku teh ku ajengan teh modal we teureun nya heuras nya ipis sarungna teh. Ajenganna teu make kolor atuh guntal gantel lato-latona teh eceuk. Anta kadang orang hirup dalam dunia kade ulah sampaikeun ka hirup teh terlalu kalalanyuan teuing, sabab dunia mah tinggalkeuneun, ari akhirat mah salawaskeun. Dunia mah sapertikeun makan kuaci lelahnya sabeunteut. Orang meuli naon meuli minyak wangi menang di angse teu meunang diletak bisi dia diracun. Sok jelema hirup terus geus kieu yang kieu geus ieu yang meuli ieu geus ieu yang da sababna eceuna boga soca. Coba ece lolong
da kulantaran boga mata mah timbul karena hati, geus tina hati karena bibir. Mata kamin soimin, banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena dosa ningali. Timbul karena bibir terus tapi omongan. Cobalah menjempe mal ribut. Mata ker bulan Ramadan mah tong loba ngom salaki leuleus tong loba omong peutingna we ku ece bere vitamin wawal geus taraweh bere sumangat ku ece lain dibere susu naon dibere susu atuh dibere susu mah lain ngaji dibere susu mah atuh lain ngaji dibere susu mah lain ngaji. Kaguping teh zaman mama gentur mah ngaji teh teu make sapeker ngaji we terus sugan jadi riweuh pan ajengan ayeuna mah olo-olo kudu make sapeker wae bajar teh ulah eleh ku dangdut cenah da kabungur mah ngaos teh pacaket-caket ka kiai teh hormat baheula mah mama gudang mama sadang mama sukaraja mama cikelepu ka kiai teh mama gentur, mama sempur, tewantun nyebatkeun nami kiai teh baheula mah. Abdi mah santen terakhir di Jawa, lamun aya ajengan ngalangkung tungkul kieu. Lewat anak ajengan tungkul. Hayam ajengan lewat tungkul kieu. Modal ku aing dideuleu we terus. Da hayam ajengan. Tapi ayeuna ece ka ajengan teh. Uing datang tadi di Purwakarta, eta budak leutik, aya 30 mah. Itu cenah ubay datang gitu ke ajengan teh duh lamun kolot ku aing dicekek cenah ya untung budak eta kecil lamun hayang aman hirup mah gampang tong loba ngomong komo bulan puasa mah segala rupa setan ge dirantai tapi nafsu mah gede karek 2 poe geus ngomong ka salaki teh nungtut atuh nungtut ti ayeuna cenah balanya ke Garut atau ke Bandung itu cenah kayak masuk leuleus cenah jadi we ribut geus we awewe mah tong loba ngomong dan geus ngartieun salaki ge datang salaki geus awewe mah ngadangukeun cariosan suami naon jeung ngadangkak atuh nusuk aneh-aneh wae si Oco balik ngaji jokio jok salakina teh wae cenah aya bakakak hideung ya eta nu kitu teh panggung sandi nu kitu teh loba penipuan nu kitu teh beungeut glowing bujur teu nyakolak salaki nonton Persib ojo ngalewat brot hitut jok salakina teh anjir kena bot bitu ya jadi nu mahal teh hidayah lain hitut nah nu mahal hitut baik salah oge depan keur diajar dan diajar mah aya pantesna kunaon saya teh bodoh wae lah pantes da keur diajar kunaon saya teh pinter pantes da keur diajar soleh ge kudu kan bae diajar soleh we ayeuna teh urang teh sugan ayeuna ngaji ni isuk niatan ngaji pagetok ngaji sugan yang maot teh pupus teh keur ngaji kunaon tuh di Cisarua daerah Kamali longsor 2 menit saururah yang telepon ke abdi Pak Kiai doakeun cenah ieu mung 2 menit sorang ngaguruh kos helikopter ret sadayan rata jelema kaseret ku maksiat sugan bingbang sugan hariwang tapi lamun kaseret ku bencana ieu jalma ayeuna teu hariwang sababna untuk kudu hariwang kaseret ku bencana mah naon sababna sabab dina maotna ge husnul khotimah bahkan pupusna syahid akhirat tapi lamun urang kaseret ku maksiat dina urang terus-terusan maksiat bakal cilaka dunya akhirat kunaon tuh di ditu teh aya makom wali di luhur gunung gurung urang-urang dengan mastur jarang nu terangeun eta disebutna Syekh Nurjati Alam jarang nu ngajarahan kalah kader diraruksak tangkalna diraruksak ayeuna kamusyrikan diraruksak ku ayeuna loba maemok jeung bangkriling akhirna ku Allah diamleskeun kadak urang lamun rek jarah
papai heula we ti dieu ka Syekh Rumengong ka Cikelepu eta ka eta Cipancar ka Syekh Jafar Sidik da Limbangan mah kota wali kota ulama moal jadi tah wali masyhur sapertikeun Syekh Jafar Sidik Sunan Cipancar lamun taya Syekh Rumengong Sunan Rumengong naon sebabna lek wali masyhur lek wali mastur ribuan karomah ari urang jarah hayang teh kanu jauh we kana beus make saragam bring ka pamijahan meuli cangkaleng baralik deui ka Banten meuli peuteuy meuli asin dilelep di laut urang ari kanu deukeut tara di jarahan Aceh terjadi banjir. Kenapa? Guru Syekh Abdul Muhyi pamijahan Syekh Abdul Rauf ayana di Aceh. Ari urang Aceh disebut Serambi Mekah. Ari pagawean tukang ngajualan narkoba jeung ganja. Akhirnya kawalat ti aulia. Syekh Yasin Al-Fadani ayana di Mekah, ayana di Padang, Sumatera. Itu ruksak sampaikeun ka naon sadayana banjir. Metetna sampah akibatna banjir. Metetna dosa akibatna alam menangis. Ieu para aulia geus teu kuateun. Nahan sagarupi segerkeun paku na bumi teh wali bal ahyaun hirup wali teh hirup ningali ka urang teh Sunan Dipancar Syekh Jafar Sidik Sunan Rumengong ningali ka urang teh Mama Cikalepu ningali ka urang ka dieu teh naon sababna urangna teh ningali ka ditu sabab urang mah matana mata peda oko bolotot tapi teu ningali sabab kos peda kahalangan kudo dosa ari itu kan basirah anu tos tingkatanana tajalli takhalli anu tos aina fana anu tos aina di alam bako anu aina tos betul-betul ngahiji manahna jeung Allah ari urang pan urang mah terus we panas ka batur teu kaok batur meuli mobil euceu asup ambulan kadang-kadang salaki ge disentakan deui kabegang salakina teh akhirnya salakina stres nguseup teu eureun-eureun aya salakina tukang nguseup nya alus teh sobat lauk keceu rek ngaguru mah kudu ka tukang nguseup guru optimis ka tukang nguseup sebab guru tukang nguseup mah cander ge nguseup geus mamawa koja jeung wadah adak lamun dina Quran aya kalimah tasbih nu diawali ku kalimat tasbih berarti di situ ada kejadian yang sangat luar biasa. Cek usul fikih likulli syai'in illatun wa sababun. Setiap perkara naon wae aya elat jeung sabab. Idza ta'aradal aqlu wa syar'u qudima syar'u. Di mana ta'arud antara akal jeung syara heulakeun syara. Asra teh tina saro aya nu ngaberjalankeun. Kales kalimah lazim tapi kalimah mutaaddi aya nu ngaberjalankeun. Ti mimiti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ta eta Isra. Lamun aya salaki tukang nguseup eta mah sero lain setan. Eta ka salaki nyebut setan gerak. Nu setan-setan dikeureuh ieu mah. Oh, jaga itu. Adak bi'abdihi kalimahna eta najen teu langsung bi Muhammadin eta teh khususiat ka Kangjeng Rasul isim nakira hina isim domir katarik ku isim marifat cek Ibnu Malik dina Alfiyah wa rubbama aksaba sanin awwala ta'nisan tasyrifan in kana li hadfin muhala Rasul teh mulia urang hina urang teh jalmi hina seburuk-buruknya dosa jeung sagarupa nu panglobana dosa teh urang tapi sugan we ku berkahna mulia agungna Rasul urang acanak mulia kakele kasangke kacanak mulia ku baginda Nabi besar Muhammad mudah-mudahan urang sadaya sing jadi jalmi an husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal jarahan kanu deukeut man adzani waliyan faqad adantuhu bil harbi sajalma nu kawalati aulia maka Allah bakal merangan eta jalma di perangan ku Allah ayeuna sabab teu senengeun kekasihna dihinakeun seperti cangkang cau para wali mah ban dihinakeun di cangkang cau mah tapi lamun diantep moal naon tapi lamun ditincak mah soledat antak urang tong sok nyepelekeun para wa moal aya urang lamun teu aya kolot urang ihalatukal a'mal ala wujudil firad fin raunatin nafsi janganlah kamu menanti-nantikan amal tong talangke ngadaguan sase ulang ngadaguan waktu nu luang sabab waktu nu luang teh anugerah ti Allah ngaji teh lain keur saingan tapi keur ngelingan ngaji teh lain keur supaya sohor tetapi sejing jadi jalmi anu handap asor
sabab surga teh keur jalma nu takwa. Kunaon ieu jalma takwa? Sabab boga ilmu. Kunaon tah jalma ieu boga ilmu? Kulantaran daek ngaji. Mudah-mudahan urang sadaya dugikeun ka maot ge keur ngaji. Amin ya Allah ya Rabbal. Atak sa'aduna fid dunya khuzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimatal Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimatal Zahra. Kemuliaan wanita tercermin padanya, tak tersisa hartanya demi Islam dan jaya. Keagungan wanita surgalah tempatnya, perjuangan yang nyata Siti Khadijah namanya. Sadayana ya Rabbi bil Mustafa sarang baligh maqsidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pada suatu hari saat Rasul kembali setibanya di rumah dari pergi berdakwah sambil menggendong bayi agar hendak berdiri. Lembut Siti Khadijah budi pekertinya indah. Sa'aduna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimatal Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimatal Zahra. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Iya sadaya jamaah ugi kampungna barokah masyarakat rajin ibadah ibadahna istiqomah matinya husnul khotimah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Yang namanya Mi'raj itu ada kejadian yang sangat istimewa, munadharah antara langit sareng bumi. Cek langit kaula nu leuwih alus, cek bumi kaula nu leuwih alus. Bumi nyarios ka langit, hei langit kaula sia nu leuwih alus, sabab di kaura aya gunung, aya danau, aya ayeuna laut, aya ayeuna hutan. Cek langit kaula nu leuwih alus, sabab di kaula mah aya mega, aya matahari, aya bulan. Cek bumi kaula nu leuwih alus, aya naon, aya ayeuna Ka'bah di bumi mah. Cek langit di kaula ge aya Baitul Ma'mur, tempat ngadoan para nabi jeung para malaikat. Cek bumi kaula nu leuwih alus, sabab di kaula aya baginda Nabi besar Muhammad. Eta langit teu tiasa nyarios, akhirna ngadoa ka Allah, ilahi anta tujibul mudarra idza da'a.
Gusti pan Gusti teh sok nyubadanan kana kahoyong makhlukna surah Allah teh hayang naon anjeun langit atuh abdi ge hoyong we da sisirikan hoyong mulia sapertikeun bumi hoyong kadampal langit teh ku baginda Nabi besar Muhammad. Eta terjadi na Mi'raj teh akhirna malaikat Jibril dipiwarang diden ngatur wahyu piwarang diden Israil nyabut nyawa di eta wengi itu Gusti rek aya kiamat lain aya kejadian yang sangat luar biasa yang tidak dialami oleh siapapun hanya oleh kekasihku yaitu Nabi besar Muhammad dalam keadaan sedih dibubungah kunaon dibubungah bukan ke Erefa tapi ke Sidratul Muntaha matak teangan babaturan teh nu ngajak ka surga lain babaturan nu hajak nang saukur hura-hura dari ngaran ayeuna sahabat sejati mah di mana urang salah teh sok ngelingan gitu. Nah itu sahabat sejati. Kadang lamun ayeuna sahabat nang saukur hayang ningali ayeuna ngeunahna wungkul mah keur bungah datang keur urang cilaka mah diantep teh. Tamantak hati-hati urang teh kudu bisa naon boga saku dua. Mending keneh urang ditinggalkeun ku babaturan daripada urang ditinggalkeun ku rahmat Allah. Sebab ujal mak boga harta boga pangkat boga anak tapi jauh jeung Allah eta lain nikmat tetapi musibah. Di mana jalma boga pangkat jeung harta jeung jabatan tapi dekat dengan Allah berarti eta disebut nikmat. Maka hati-hati musibah bencana yang paling besar itu adalah bukan teboga duit lain tani anu teu hasil tapi min alamati mautil qalbi cek Ibnu Athaillah mah jelma paeh hate embung ngaji embung sujud ke Allah antak sing hati-hatinya urang hirup teh siapa yang dibawa oleh Allah kanggo ngantar ayeuna Nabi nyaeta buruk non buruk teh hiji ayeuna kendaraan aya 40.000 di surga di taman-taman surga keur nyaratuan we eta buruk teh dina ta'arna teh ya tulisan Nabi besar Muhammad bener we ditinggal ku malaikat Jibril teh keur nyaratuan karena beda urang we nu di Ampera nu dilaksana gitunya dahatna teh aya nu di Asep Strawberry nya tara ruang we garanut aya we buruk nu pegang hiji ta pegang nate ku si Ece eta ta pegang nate ta eta nu kapilih mah nu pegang nu tirakat wae nu tara barang dahar teu nginum nangis we eta mah hiji buruk teh ditaros ku malaikat Jibril kunaon anjeun buruk nangis wae ih kaula teh 40.000 tahun yang lalu nguping aja dengan Muhammad dugi ka kapi cangcam si cinta membara alim tuang alim ngaleut emut teh ka junjunan cek Jibril kaula nu bakal ngaeuna nepungkeun jeung anu dipika cinta ku anjeun didangdanan diselaan dianggo kendaraan baginda Nabi besar Muhammad singkat cerita Nabi bunga di langit ningal jalma anu melak tapi teu eureun panen. Siapa ini? Al mujahiduna fi sabilillah ulama ku ilmuna nu beunghar ku hartana pemuda dengan aina kekuatan dan keberaniannya nu minimal jalma nu teu boga daek senyumna ulah loba paseana. Tuh ai ku ilmu mapannya alhamdulillah sagarupake nikmat teh model zaman Rasul sebelum Umar bin Khattab masuk Islam di ruang kerepes jalmi teh anaknya sendiri pun di ruang kerepes lahir perempuan di ruang kerepes sesudah Nabi lahir Umar mengenal Islam perempuan dihargai bahkan Nabi tidak pernah ayeuna nyapekeun perempuan wo bahasana alus ya Humairo wahai bunga mawarku tercinta ece osok usalaki disebut bunga mawar nya udah teu pantes atuh ece mah pantes nage ece mah wahai bunga jawer kotoku tercinta ada yang disebut bunga mawar dicium usalaki bau jengkol kalau banu cerai itu akibat jengkel ka ece kan awewe mah salaki sakata awewe mah dua kata da bibirna dua atuh antak geus we jempe lah lalaki jempe we eleh rek awewe mah rek bupati rek pacamat rek lurah rek RW wah ke masyarakat mah gede dibawana teh geus di imah mah aduh kelempes kumis teh lempes we geus di imah kitu tah awewe teh okoh ayeuna leutik tapi bisa ngahirupkeun bisa maehkeun apa memang eta keunggulan istri teh leutik-leutik oge ngeureueuh ngaji lain ngeunah naon nu ngeunah
Hakikat orang kaya bukan hidupnya mewah, tapi rajin sedekah. Ayat takbir akbar wa may yu'azzim sya'airallah, nu tendakna, nu panggungna, nu sedekahna, nu tuangeunana, keur mubaligna, keur sagala. Urang teh ilu biung. Orang kaya dermawan itu orang yang hidupnya gitu, insya Allah seperti air yang mengalir terus curcor di keranan teh ngarocor we. Tapi lamun urang pelit sepertikeun urang ngagali sumur di luhur gunung moal ngalir caina. Eta nu pelit mah. Antak asyakhiyun qaribun minallah, orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat. Cara urang ngaji we, semakin urang ngaji jero ngagali sumur semakin jernih airnya. Antak urang hirup dalam dunia teh nu disebut tawadu teh lain tara mawa duit. Tawadu teh lain ngarendahkeun diri tapi ngarendahkeun hati. La haula wala quwata illa ayo itu memang eueuh soraan ti dituna cik lagam kos kitu teu daya upaya sareng kakiatan angin ku pitulung Allah anu agung, angin ku pitulung Allah anu agung. jempejang la haula atuh teu bisa oge calangap-calangap. Sholawat sareng salam ka Nabi Muhammad anu dijantenkeun Nabi akhir zaman, anu dijantenkeun Nabi barang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gitu aja ulah cicing bang mata hirup teh ulah sok ketergantungan karena penopang, ulah sok ketergantungan karena kesenangan. Itu teh bakal beak cara jalma wake iteuk wae terusnya make iteuk eta lila mah lumpuh urang teh. Naon sebabna urang menang sunat make aina iteuk teh, tapi lamun urang ketergantungan kanu beunghar, ketergantungan kepada manusia, akhirna urang teh sapertikeun jalma anu ada kade di mana hirup dalam dunia urang gunakan harta untuk apa? Untuk syiar agama Allah. Maka semua yang mendukung acara ini, para donatur, usahana sing lalancar, putrana sing saroleh solehah, nucan gaduh jodoh sing menang jodoh, teu payu wae tawarkeun. Ieu mah yang menang jodoh teh hukuku we minantu teh yang nu beunghar. Embung we ka santri teh, neng tong ka santri santri mah budug cenah. Da ustadna ge bunga aja. Eta ka ustad nyebut budug geura. Uing mah aja budug oge nu ngonang. Aja mah kali gata we nu ngonang eta. Adak diajar tuh, teu ku harta, ku tanaga, atuh senyum-senyum bulan puasa teh. Lain imah baeud we. Rek puasa 3 poe deui kalah kapapajar we rumah makan dipapai kabeh. Ampera laksana asep sobering liwat ngonasinya make sama terus we 3 poe ngadagaran sambal atuh pas puasa teh lain husu taraweh kalah ka modal teureun. Ini otakna teh pitayeun wae si cai mah ye. Lagu rek ayeuna taraweh bar taraweh di Mekah mah nikmat. Taraweh di Mekah mah 4 jam. Sugan aya lalaki anu seuli suntrung, laki aki-aki seuli prosotkeun sarung eueuh di Mekah mah. Wajilat kulubuhum, menggetarkan hatinya. Eta urang Karawang ngiring kabi umroh bulan Ramadan, beuh aja nangis teu eureun-eureun. Dugi kangeusan teh nangis we. Ditanya ku abi kunaon teh Kang husu, lain ieu teh suku katincak hiji aing. Manya teh husu.
ngudangkeun sahur pemuda ke depan subhanul yaum lizalugat, pemuda masa kini, pemuda harapan bangsa. Nu ngahudangkeun sahur pemuda adan awal pemuda. Di Mekah mah tukang adan 500 juta Pak gajina, mobilna Lexus, dikasih villa aya kolam renangan. Matak ajengan di Mekah mah jarang kung badan darenang wae. Di Bandung mah kieu we kolonel kolot-kolot segede menel, tapi leutik-leutik oge ngeureuyeung ngaji siapa. Ai mana leutik-leutik ngeunah pena mah geus ngasaan ka urang dan can pernah. Leutik-leutik ngeunah. Di Mekah adan ngeunahkeun digaji. Allahu akbar Allahu akbar. Ngeunahkeun digaji. Di urang adan awal bulan puasa geranya jam 3. Udang teh lain jelema bangkong raceleng. Nah hudangkeun sahur aki-aki geus 50 anu 80 genep tahun teh anu huntuna teh hiji deui. Tinggal tilu maksud nama salaur sahur waktos parantos jam 3 cik atuh jadi bupati teh jadi camat jadi lurah teh atuh gaji tukang adan. Ini maduh kadang-kadang sokarunya imam teh di urang mah rek taraweh kalek 3 poe geus naongan imam mustamid ieu malam kaopat ya ustadna gancang lambat ya. Lamun nu gancang loba mamumna teh, lamun nu lambat teh tong taraweh ka dinya cenah imamna leuleus loba teh kolak cau cenah. Atuh karek ge 2 poe puasa geus lungleng. Lohor teh geus ranyai ditinggalian teh, ningali oli ge asar marjan. Jam 4 batur mah boga hanca Quran. Ieu mah ngumpul-ngumpulkeun dahareun di sameja dahareun. Gehu bala-bala candil cenol, seblak es buah. Cantum terakhir jam 5 nyieun kolak dikucek ku genepan. Balikeun ka kanan, balikeun ka kiri. Kolakna kolak cau cek cau teh aing lieur. Ah, dugi ka bubuk eta kolak cau. Geus setengah genep hujan gebret pararoek salaki disentakan. Setel atuh TPRI cenah. Sugan we nu pangeuleun adan teh TPRI cenah. Tah mah cicing lawang panto sugan we aya angin adan cenah. Urang di mana keur kitu mah keur lapar ka aya sora naon ge asa adan we. Di masjid aya nu pupujian Allahumma eta mah geus gehu geb gua tak ku seblak geus arasup kana bibir diutahkeun deui aja si ka sebelahan teh mah nya teh adan cenah hipek teh pupujian bapana moal bedog ka masjid neangan nu sholawatan eueuh da nyumputna bedug matak ta masjid teh kudu aya naon kudu aya bedug eta teh paranti nyumput nu salah. Itu di urang mah lagu taraweh pan eungap dibere imam kos di Mekah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maca al-kahfi di urang gitu pas assalamualaikum leungit makmum kabeh teu payu di urang mah imam gitu mah kudu ekspres teh jiga balap karung taraweh teh Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alamin maghdubi alaihim Allahu akbar eta ceeti meureun wareg deui kasundrungkeun ku si Imas borolo teh utah eta gehu gogorolongan ka hareupeun imam ari imamna teh sarua gelona belum 5 menit nu tadina salat berjamaah jadi ngadahar gehu urut berjamaah taulah kitu entak tong wareg deui naon teh bisi kabebeng antak lamun geus boga dunya piceunan saripati nate kotoran nate tai nate sodakohkeun zakatkeun masjid dan beres aya kuburan ayeuna leutik gedean naon sebabna tah nu make geulang ceuk tatangga abdi maot teu dibawa geulang nate naon sababna boehna eueuh sakuan geus daripada kitu celah geus jualan caina lah keur mayar sound system
emas jual, mobil jual, emas jual, sawah, kebon, motor, mobil, salaki. Astagfirullahaladzim. Awewe edan naon salaki dijual di Raja Bantes atuh sok urang teh ngukut heula ti ayeuna ke Raja hareup teh hayam pencit oma sapi muni nu genut tuh situ tak genut teh tak pencit weh daripada nampuyak teu puguh di Rajaban mah kudu loba peupeun pepeuyeman aya cau-cau runtuh atuh aja ngonang ade Astri 70 juta 80 juta ditebak tadi kaajengan nanyakeun heula tong nanyakeun kaajengan sarwakeun aja ade Astri atuh ai maneh meni riweuh sia mah rek amal oge meni riweuh aya ade Astri pas sedek-sedek jelema teh duit kanu banu pingsan nu hadirna ge nari ngaji uru pingsan-pingsan acan tak mending lieur keur ngaji lah daripada lalieur taranga urang kamana-mana pek tapi kudu inget kana ngaji jeung salat jam tangan di barawa tapi tara inget kana waktu salat as-shalah mahalul munajat salat teh tempat munajat carrefour rahasia Allah miftahun li babil ghuyub keur ngabukakeun pintu rahasia Allah dina hikam eta salatna telat eta rezekina telat kalewatnya kalewat nasibmu ada dalam sholatmu nasib urang teh dina sholat urang nasib suami ayat dina tirakat nu jadi istri nasib anak jadi soleh ayat tirakat nu jadi istri minimal 41 kali maca Fatihah ti penting teh lain amin amin wiridan sia teh amin amin salaki hayang maju usaha disentakan wae mah atuh di salaki teh di video callan we terus karena motor nyambak tangkal listrik atuh ong erek ge doakeun salaki teh lain di baeudan wae tuh matak di mana urang hirup dalam dunia hayang barokah sok jaga salatna tah ieu tangkal ieu aya dahan bisa nempel ku aya tangkal jadi salat teh tangkal amanul lain mah dahan awwaluha yuhasabu ila yaumil qiyamah as-shalah matak anu ngajadikeun cacaang di jero kubur teh aya opat hiji salat dua dikir tilu maca Quran opat sedekah kenapa karena salat mah bisa nyaangan alam kubur matak urang hirup dalam dunia usahakeun salat tepat tobat tong diengke-engke wasyari'u ila magfiratin min rabbikum mumpung bulan Ramadan lobakeun istighfar jeroan ku ibadah lain ngomewe HP sia nu diarulik teh kalaka medsos we Instagram Facebook mah naon deui TikTok mah sagarupa micet mah RT eta main micet eureun sia teh nu kitu teh ulik teh tah ayeuna keur cacaang di jero kubur omekeun salat urang ieu tangkalna teh salat berarti urang teh kudu ngajaga salat ini ngajaga tangkal dalin kunti maneh teh ngerek tobat tong diengke-engke bisi kaburu jadi bangke tong ditelat-telat bisi kaburu sakarat hayam ngora dipencit dagingna empuk tulangna rangu bisa dibake seblak nah coba nu kolot kieu pencit di presto ge liat digigil kucing hutuna coplok hiji matak tobat geus kolot mali linglung setek lamun ini lincah cek saha liat acan pernah ngasaan ini urang mah gitu diajar terus sholat kalau kurang jalaksanakeun alimah Allah teh sangat tahu kelemahan diri urang teh eta da teu lila sholat teh tapi kurang-kurang nama dinarek sholat teh loba we godaanna teh sholat adaan adaan cek sakomat kalah ka kitu kagok sabatang heula tuh gitu naon deui anu jadikeun wasilah nabi nangis mayab kika ya Rasulullah apa yang menyebabkan nangis
dijawab ku malaikat Jibril waman wama wa'al tusawi ma dukir wa hakadha du inda tayyin suhir. Bu nu ngajadikeun riweuh teh nabi nangis teh nabi sawaktos netepan jenazah dina bungkusan mayit anu buburingkalan pas dibuka teh orai 1000 keur ngecrokan eta mayit. Hei orai dosa naon ieu jalma? Hiji ieu jalma teh naon deket kiai tara ngaji. Kanu deket tara kanu jauh tara. Dua ieu jalma teh ngilu ngabangun masjid tapi wani teu pernah nincak masjid teu pernah salat. Siap-siap. Nu katilu anu bakal dikecrok ku orai sujaul akro teh jalma beunghar tarajakan. Siap-siap nu make geulang balik di dieu dipacok orai. Tuh disumputkeun nasi dipacok orai. Mata hati-hati nya. Urang sadaya hirup dalam dunia aya pertanggungjawaban ke di akhirat. Lamun umur geus 40 tahun sampean teh geus eta nu hiji ka kuburan nu hiji di dunia. Mun umur 40 tahun lamun 50 tahun eta geus tereh panen geus 50 tahun mah. Kudu disiapkeun naon lamun dina loba hama siapkeun obat ti ayeuna. Matak dau mardokum bisodaqah ubaran da panyakit ku sodaqah. Wa man syakaroha faqad qayyadaha bi qalhiya. Jalma nu syukur ngonci kanikmatan tapi lamun teu syukur ieu jalma dibere ku Allah malam yashkur qadran ni'am faqad ta'arrada li jawaliha. Jalma nu teu syukur kana nikmati Allah maka kami bakal ngingetan ka eta jalma kulobana musibah jeung panyakit. Geus wae nama muhasabah diri we kunaon bencana karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab tukang ngaruksak akhirna maotna ngadad di baturan kuset maot nage bari nongkrong nongeng di naon power aing urang dieu mah maot ge bari narongeng kumaha nguburkeun anak kitu ca diajarnya diajar omekeun geus salat wiridan naon cenah tadi anu bakal jadi nyangan di jero kubur teh loba zikir sabab zikir teh ngajadikeun cahaya di jero kubur anu ngaberatkeun ayeuna timbangan amal nyaeta tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Saur Nabi Ibrahim ya Muhammad di langit ketujuh mur ummataka ya Muhammad min ghirasil jannah. Ya Muhammad kekasih Allah parentahkeun umat anjeun sinya loba papalakan di surgaeun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Suami bulan puasa karek 3 poe kaadaana teh lehoan wae buru-buru subhanallah ceuk urang teh naon make jeung disusut aya leungeunnan salaki aja setruk aya rezeki alham tuh pusing-pusing baca la haula wala salaki teu balik 7 poe inna atau inna kal kausar anjel innalillahi di kos nurek para deui sakitu geus galenyur teh abdi meser manuk di Pasir Koja jalak balik wow bedagong eta manuk di kurungan paraban bere parab di mandian di ai kasih minum eta 6 bulan gacor baceo eta teh manuk eueuh komo ai urang atuh kumaha anta urang teh tapakur we heula damelan Allah daerek ayeuna tapakur mah teu rek ulin mah teu kudu ka Jakarta ka Banten ka luar negeri rek tapakur mah dina nu aya dina diri we loba keneh manuk dikir ka Allah nganuhunkeun ka Allah nganuhunkeun ka nu ngurus mantak ti penting teh kudu loba nyonyo tasbih lain nyonyo manuk astagfir ai maneh randa rek nyonyo manuk saha tuh fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Hei urang limbangan hei urang dieu eling da teu eling
terus kudurung masari kami emok bangkeriling turun eling siapa eling data eling ngadenge manuk uncuing kakarawe eling sahanya nurek maot lah ngaji nanti nangunyar di tengah tak tuh diomekeun sieun maot tak mudah-mudahan orang sadaya disadarkan ku Gusti Allah kamari bulan puasa kamari mah poek teu tamat Quran sugan we atuh ayeuna tamakeun Al-Qur'an teh ieu mah ngaku umat Islam teu boga hanca-hanca Quran acan ngomongkeun batur teu eureun tah eureunan eta teh loba jalma nu puasa di bulan Ramadan tapi pahalana teu aya karena naon karena ieu jalma ibu sok teu ngajaga omongan gibah namimah bohong. Tak gampang hidup hayang tenang mah ulah loba neangan masalah ulah sarwana hese terek satu sarwana teh kok bulan puasa jeung tatangga jadi ribut da eta seuli omongkeun wae batur meuli motor eueuh ngebueuh os nabi atuh wengi teh wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad asad. Oh nabi mah mengi teh ieu na muka ieu na peureum tapi ieu na muka urang pan beda ieu peureum nu teu peureum teh bujur we urang brot urang tak salakina teh eungap bengek maot teh da dibokokan wae ku maneh atuh tuh jalma nu teu syukur ka Allah bakal diingetan ku sagala panyak tuh di Bandung di Sumarekon aya jelema beunghar teh liunan duitna tara zakat, tara salat, tara ngaji. Diingetan ku Allah penyakitna komplikasi. Geus kaena mah dibawa ka Santosa, dibawa ka Siloam, dibawa di Kapedang, sakali berobat 500 juta teu cageun. Naon penyakitna? Tiap ngalengkah hitut wae, busiat wae. Keur naon beunghar oge ai peperepetan kos kabel koslet mah. Dan nu mahal teh hidayah. Ini hitut asa palalaur urang dieu mah nya aya di dia duda mana duda aki-aki duda aya di dia aya apa duda sanes iya siapa ieu duda sanes iya bapak ieu sorban duda sanes duda aya kene istri aya waos tapi tos teu ayaan. Nah, sok kadieu menang hadiah 50.000 kadieu ku abdi teh kadieu bapak ya kadieu duaan eta nu kopiah bodas jeung kopiah hideung eta mah ieu sok bah kadieu bah oh kadieu duaan oh kadieu duaan cana korsina atuh kadieu cana korsina aya kursi di dieu kursi hiji jangan kursi jangan itu jangan damang mohon di dia seorang mohon pada dia seorang di dia ulang kaditu dua nana kaditu di dia seorang menayang babarengan wae caketan kadi jeung abdi da moal naon aya kene bojo aya mohon bojo aya kene aya oh duda sabaraha tahun jadi duda 2 tahun rek nikah deui moal mohon ulah nanggeus leuleus atuh rek kumaha deui dipaksakeun ge lato-lato nanggeus melai naon cenah hiji nu ngajadikeun wasilah teh kade kudu ngaguru kanu boga sanad guru ulah muga urang milih ajengan teh anu ayeuna rame wungkul tapi kudu tingali heula pasantrenna tingali sanad guruna bisi ngacak-ngacak ayeuna menang kiai lemur menang ajengan lemur ngacak-ngacak akidahna lain saukur lame neang ajengan teh kudu anu mijami'i muallifil kutub syarriha wa musannifiha ila man azajana ilal muntaha 14 pan ilmu aya sanad guruna kunaon loba jelema sesat ka guruna kana medsos akhirna nyepelekeun kiai lembur nyepelekeun ajengan-ajengan ejah-ejahan da mawa ka urang ngajikeun tuhfah kana nailul autor iya lamun teu pertah heula ngaji ejah-ejahan hargai ajengan lembur tepuk tangan untuk kiai-kiai lembur sing tarik itu matak jalma ngejo teu ngaji salah sasar salah we jalma ngaji teu ngejo
lapar mang kadiekeun sebelah dia tayana di dia tuh kudu nyabakan nu tengah kadinya we da moal lepas manuk mah cicing we dicabakan wae cing tarik bae salah oge da keur diajar tapi ge sarua diajar abi mah lamun ceramah hareupeun ajengan sok atoh sok loba nu ngabenerkeun kan abi ngaguru ka ajeng-ajengan sepuh di dieu nya guru abi teh kabungkur ti Cikelpu asalna teh Mama Totoh teh kabungkur mata kadenya Pak kudu ngajaga naon urang teh panca naon silat panca indra Pancasila Ramadan mah jaga mata jangan melihat sesuatu nu ngaranna duda ningali sesuatu dengan syahwat batal pahala Ramadan duda ningali bujur buaya tak gitu ningali bujur ningali bujur mata kudu ngajaga 17 Agustus rakaat lain 17 Agustus ieu mah Rajaban lain Agustusan 17 saat Ramadan Agustus teh bertepatan jeung 17 Ramadan rakaat eta teh atake pamajikan teh wawal-wawal ti ayeuna kudu loba dikeny sing tarik kudu loba dikeny dikenyot dikendalikeun nafsuna teh lain dikenyotan paisan atuh waosna murag loba eta korban kenyot meureun entak 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita Indonesia merdeka Bandung kota periangan halo Bandung yang kenangan sakitu we geus sakitu ge gaul lah dina 17 Agustus kana halo Bandung lah tak wa ma yalil mudhafa yati khalafa anhu fi rafi idamah mudhifa sing nyantel ka pangarsa ajengan sing nyantel ka kiai ka pesantren urang mah muridna urang mah masyarakat urang mah santri lamun nyantel ka guru urang teh perlu pinter teh mang tapi kudu manut kanu jadi guru loba jalma nu hapahui teh sok goreng ka guru entak ibadah teh tuturut guru lain tuturuti lain ceeti meureun salaki teh itu gua diingat karena 17 Agustus rakaat eta Agustus deui supaya maut husnul khotimah doana teh Allahumma barik lana bima rojaktana wakina eta mah doa dahar atuh mang hanya emang ngarek maut botram atau rek mincuk heula alus si mang rek maot teh dahar heula jadi di jero kubur teh geus teu lapar si mang ieu mah naon cenah nu menerangi di alam kubur satu salat dua orang yang selalu membaca Quran tiga orang yang selalu di jabat naon selalu dangdan naon hubunganana jeung jero kubur dangdan dikir lobakeun dikir lain camarok ciga buek dikir mang lain dangdan naon dangdanana alus oge da panggung sandiwara beungeut bodas suku hideung keur naon cara jelema ningali rumah sakit jiwa pan luar nama alus mewah pan jero nama rumah sakit jiwa nu gelo unggul ada kudu loba dikit tasbih teh nu ngajadikeun timbangan amal jadi
berat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula quwata illa billah aliyul azim. Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. hiji dikir nu hiji takbiran ieu mah aki-aki teh kabagian daging rayagung kabeh ieu mah ya tateangan atuh nu geunut pencit daripada nampuyak teu puguh alhamdulillahirabbil ananya ieu minyak ti Mekah bisi pamajikan bawel bulan puasa oleskeun kana bibirna engke ge muruluk di guntu-guntuna bisa aya mah emok bang keriling awurkeun hareupeun imah kayak mah emok nagih teh kasetru maot harita keneh ya bisi leuleus bulan puasanya eug salaki teh kan sok leuleus beuting geus taraweh pamajikan hayang tak oleskeun ka tengah ka dieu kayak ngagepluk jadi lato-lato ya atosna keur meuli cang cut cangkaleng naon meuli cangcut meuli cangkaleng rek Ramadan malin cangcut cenah duda tapi nu diurus cangcut ya minyakna usia yang jag-jag deui hayang ngora deui manikeun 7 poe eta keke ka dalam 4 poena digemrong laleur nya sami-sami mata kurang teh hirup teh kudu tapakur kana damelan Gusti Allah. contoh orang ningali moñ naon atuh ningali tok monyet iya dudah yang kanu montok paur aki-aki teh mah ya ya amalkeun ye sholawat nuril kiamah dina kitab Sa'adatud Darain karangan Syekh bin Ismail An-Nabhani sajal mah maca salat ieu sakali 1000 hajat dijabah 40.000 sarua jeung 40.000 maca sholawat nu lain di Kuningan mah aya nu kasurupan teu didoaan ku foto ieu we gitukeun eta jurigna langsung ngomong anjir babaturan tak disebutna teh Ustaz jujur atuh mah teu ka Ustaz nyebut jurig dia ieu mang dah bisa rek masantren incu aya sekolah TSD SMP SMK sekolah tinggi agama Islam khusus aki-aki gratis teu mayar sabab sarena digawir ya meh payu deui wah ya minum ya meh teu leuleus bukan boga pamajikan minum ayo minum siapkeun jeung wadahna terus meh terserak takbiran teh tarik ulah kos bieu lalaunan canak we ka ditu canak entos turun cicing we di dieu rek naon turun sok mangga Bang awas eta bae susu tuh nya bener geus poho sagala si Mak korban cangcut ieu ya bro titah cangkaleng kalau kamu cangcut tadi sih bro Allahu Akbar ai sono masono jeung urang dieu teh tapi pibados waktosna ayeuna aya cibujeungeun di kanu sanes jadi tiap siang 3 tempat wengina aya 3 tempat janten wayahna waktosna dibagi-bagi tapi tengirangan insyaallah masyarakat is the best Islam istimewa bukan Islam formalitas yaitu di kampung alun-alun Tanjung tepuk tangan untuk alun-alun Tanjung
karena masyarakatnya, pemudanya, orang tuanya bersatu. Eta nu sesahna mah. Angkat panangan sadayana orang ngadoa. Tapi sirek ngiringan jariah ke pesantren plus ijazah sholawat eta. Mana abdi nuju teras ngabangun ayeuna teh cabangnya di Subang, nanti ada di Ciamis. Jadi insyaallah ieu kalender teh dibagikeun sambil diijazahkeun ngan sodakohan kanggo semen ngabangun pesantren. Insyaallah. Angkat panangan saya. Baca sholawat Jibrilnya meh sholawat Nabi Khidir. Sholawat itu marhamah disebutna teh. Sholawat maharna Nabi Adam ka Siti Hawa. Mantap kalau menusuk ngamak wae hayang lembut hatena baca sholawat ieu. Sallallahu ala Muhammad. Angkat panangan sadayana sallallahu wasal. Bilih para agnia anu baleunghar hoyong sodakoh jariah mangga bagikeun sabarepuluh ke bayar ku nyarira. Sallallahu alaihi wasallam. Du Gusti seueurkeun rizki pinuh ilmu ku pangarti sareng wargi teras ngahiji subur makmur wajinawi sallallahu ala Muhammad. Angkat tangan sadana ya Allah mugi ganjaran pangaosan sing dugi ka Ibu Rama Abdi nu tos kantunkeun alam dunya. Ya Allah sing dugi ka kini kauyut mau abdi sadaya nu tos kantunkeun alam dunya. Berkah sedekah jariyah ku berkahna pangaosan ieu dina ieu wengi mugi sadayana urang berharga di hadapan Allah. Alaihi wasallam. Sadayana ieu jamaah mugi rizkina barokah putrana soleh solehah ibadahna mugi istiqomah sallallahu ala Muhammad. Ya Allah mugi jantenkeun abdi sadaya umat anu tiasa istiqomah bidamel kasayan. Mugi istiqomah dina ngaji, mugi istiqomah dina salat berjamaah, mayunkeun anu wajib ulah sampaikeun ka sunat kurang dipayunkeun ari wajib kurang dileha-lehakeun. Salametkeun kahirupan ku salat, salametkeun fitnah akhir zaman ku ngaji. Al-Fatihah. Jadi nitip poin anu terakhir kurang kedah milih guru nu caket, makmurkeun nu caket, pasantren nu caket, masjid nu caket, ajengan nu caraket. Da urang teh naon wae teh moal jeung nu tebih pasti ajeung nu caket. Mudah-mudahan ieu ngajadikeun wallahu yakdi bihi bati wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Ke tos ngaos sadayana sing aya tapakna kos kolot baheula lampuna paroek tapi akal jeung hatena caraang. Tapi kadang nu ayeuna lampuna caraang tapi akal jeung hatena paroek. Tapi mudah-mudahan ku ayeuna ieu beres ngaos sing kabuka manah urang diangkat derajat dunia akhirat anu sulit sing jadi mudah walikulli da'in dawa walikulli syaqamin syifa. Ieu pangaosan teh sing jadi landong lahir batin. Sagitunya mudah-mudahan sing barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.